Ibadah teh aya ibadah qalbiyah, aya ibadah qauliyah, aya ibadah amaliyah, aya ibadah maliyah. Opat ibadah teh. Tapi nyokona ti handap heula tina ibadah qalbiyah. Bersihkeun heula hate. Ibadah qalbiyah teh ibadah bangsa hate. Kumaha cenah ibadah bangsa hate teh bisa nepepkeun hate dina iman ka Gusti Allah. Sabab qalbun mah osok ulah hali mata kola mate bolak-balik hate urang teh. Kumaha supaya tetep kadang-kadang keur getol-getol keur hoream hate ibadah teh. Kumaha urang ada ka Gusti sabbit qalbi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Hei Allah anu tukang bolak-balik hate, tetepkeun hate abdi kana agama salira. Tah di mana wae urang teh tetepkeun nyukeun ka Gusti Allah teh hidayah supaya tidak agama Allah. Agama teh di sana kawarung kapasar teh dina agama Allah we sadayana. Di mana aktivitas urang sadayana di aya hate tetep nu baik nalika nafsirkeun tentang kalimat ihdinas siratal mustaqim. Imam Ghazali dukeun ngabahas tentang ihdinas siratal mustaqim musti pasien abdi hidayah kana jalan anu pancek. Saya jalan lempeng dan jalan mau anu lempeng di alam dunia. Muka pekor hirup urang teh mau anu lempeng sadayana ada urang lain malaikat. Mun malaikat kabar pekohan. Urang mulai setan apa dan maksiat. Urang mah kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Tah ari urang mah nyukeun hidayah teh ka Gusti Allah teh. Hidayah nu mana anu urang disuruhkeun ku Gusti Allah ningalikeun nu ihdinas siratal mustaqim minimal rakaat 17 kali dina salat teh. Dina Fatihah sakali sarakaat teh 17 kali urang minimal nyukeun hidayah ka Gusti Allah teh. Ihdinas siratal mustaqim abdi Gusti pasan hidayah dipasan hidayah kana jalan anu pancet. Hidayah teh saur Imam Ghazali aya hidayatul am, aya hidayatul khas. Hidayatul am hidayah anu umum teu dipenta oge dipasihkeun Gusti Allah. Sapertos hidayatul ilham. Lamun teh mah urang kali lahir nangis eta urang kali ibu lamun urang kali teh nangis paksa bebasnya dokter manghaja bidan mah diciwit budak teh karah ceurik. Ieu budak teh ceurik kumaha? Ciwit ceurik terus habat-habat ceurik kumaha? Doakeun ka ajengan urang kali abdi nangis wae kumaha dengan hakeun hayang gepe we. Apa teh didoakeun gempe we terus hayang ceurik we. Ciwit deui. Tah urang kali pati normal. Eta urang kali teh tiasa lahir ka alam dunia teh naon nangis, naon ilham ti Gusti Allah. Urang dipasihan hawas, panca indra, biasa ningal ilham ti Gusti Allah. Urang teh ningal resep, ningal anu kasep, ningal anu geulis, ningal anu indah. Cek saon eta teh. Ya. Sok aya resep dan tinggal pemandangan anu indah. Pada tenor ilham. Urang tua biasa ngaraoskeun ieu teh tuangan anu raos anu teu raos. Ilham eta teh sebut hawas kana panca indra. Hidayah eta teh. Urang teh gaduh pandangan nyabak we ka ieu. Naon ieu? Oh kai. Naon ieu? Oh besi. Naon ieu? Oh kaca. Naon ieu? Oh dikotok. Beda eta teh. Betul. Naon aya hawas hidayah ti Gusti Allah. Aya hidayatul aqal. Orang akal amon yang betenkeun naon mustahil sareng muhawon. Ada hidayatul din, hidayatul agama, sanajan prayogi kana agama, kana teh ateis. Tah eta mah teu disungkeun ge dipasihan, sadayana jalmi dipasihan Gusti Allah.